Kajrek mau tumpah budak sunatan tiga nama bating kalayang ngareping budak sunatan udah rengkong disurakan bermarengan ungkap nakuda haletan iring-iringan suka bunga ku kancakan dandang jong dandang kencang ditabangan kaparakan tukang kandang tukang kancang budak sunatan berderengkong disurakan bermarengan ungkap nakuda jadi lamun kuderengkong ungkek-ungkekan lompangna merengan kajrek lutumbakna budak sunatan lempangna pating kalayang kalau budak ngararibing kauka budak sunatan kuderengkong disurakan berbarengan ungkep nakuda haletan ring-ringan suka bunga kau kancakan dandang jong kandang kancang ditabah masa parakan tukang kandang tukang kancang budak sunatan kuderengkong disurakan bermarengan ungkap nakuda rarenggayan ingkeun anu abdi ulah pati ringkeun anu abdi ulah pati lamun aya liburan rek menta legoan hentak boga berjajan kalah jadi lamunan ringkeun anu abdi balik sumur barengan lamun aya hiburan rek menta lelaguan henteu boga berjajan kalah jadi lamunan ya kami musabaraha mana tutuh teuing ieu kamu putih mata mana lungguh teuing ieu kamu sabaraha
tiris tiris teuing itu tamu muti mana ayam manis manis teuing candoli buah kopi rada keyak balik subuh babarangan kadunya bebeja rasa tani suara seni sundanu makan kurang kedai tiar lepung senang lumayan malah gedung ngahariring sok kemau lamun kataksir kusinen mah kusinen Allah lacir lamun aya hiburan rek benta laguan teu boga keur jajan kalah jadi lamunan keranjang buah kopi darang gaya ingkang ane abdi balik subuh babarengan mangki jemaneka ate letik nyarita aduh banjana Satria, Satria, nyanyi sok. Naon we sok? Padukun inget kan ya? Padukun sedang ngobati pasiennya. Nah, begitu sok, sok kira. Segala bisa dibuatkan sudah. Sok sadukuna. Aya kucowon sok sadukuna sapasena sok pasena pasena teangan sok jadi pasena nepi kacoplok itu sok kaliburan bari ngantosan kuda rengong sok siapa sena tah si eta pasena sok sok
Sok sadukuna si Jaka kamana si Jaka dukuna. Oh. Satria nu nyanyi na. Sok ta. Keun bae pasien mah kumaha dukun sok ngalawan. Sok dar heula dar. Sok pasienna diuk. Sok jadi pasien maneh sok itu. Sok Satria. Tah gitu sok sing sadar dari pasien mah panon kering maneh teh sok ayeuna Jaka kabur-burit sok Satria. Satria, buat untuk pantai. Ayo, siap, sok. Sok. Aduh, ya. Sok. Masuk. Ada badukun. Ada badukun pohon deui. Sedang mengobati pasiennya. Terus. Oh, biasa ngaca doa lah. Ada badukun. Sedang mengobati pasiennya. Dukun macam mantra. Berat pisan. Dia pasien geus keseleun. Oh deui. Diapura sok. Ada badukun. Sedang mengobati pasiennya. Ada badukun. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Obat kami badukun bermacam mantra. Kalakin kudukun yang leket saya. Pohon deui mana yang Jaka lah. Tas corona menang 4 bulan teu manggung-manggung poho deui. Sok pelangi. Ada badukun. Sedang mengobati pasiennya. Sakitnya karena diguna-guna. Obat kami badukun bermacam mantra.
apes pasien. Apa aja kena kering, jangan ada apa dukun? Rara keyan
anu abdi ulah pati dikereyan Kudareng jauh krosok-krosok Marengan kecing Nutupak budak sunatan Ikalah hati kalayan Kalau budak marip Agan budak sunatan Kudareng gong disurahkan Bermarengan tempat kenal Alatan iring-iringan Suka bunga gogoncakan Dong jang tenang kencang Kita berseparat jam Kudaring gong-gong-gong Lompana marengan kecing Nutupak budak sunatan Ikalah batin kalayan Kolak budak marip Agan budak sunatan Kudaring gong disurahkan Bermarengan nongkrongan kuda Alatan iring-iringan Suka bunga gogoncakan Dong jeng kenang kencang Ditabur separat jalan Kageha bebeja Resep seni suara Seni Sunda mekat Orang kedah itian Lapis seni lamaran Anak gedang Sahariri Sok komong Lamun kataksir Kusinen anu lalecih Lamun aya hiburan Rek minta lakuan Tempogat kiri saja Kalah jadi launan Rarang keyan Ikan anu abdi Balik subuh paparangan Kagedeha bebeja Resep seni suara Seni Sunda nu mekat Urang kedah itian Lapis seni lamaran Anak gedang Ngahariri Sok komong Lamun kataksir Kusinen anu lalecih Lamun aya hiburan Rek minta lalakuan Tempogat kiri saja Kalah jadi lamunan Rarang keyan Ikan anu abdi Balik subuh paparangan candori dua kopi larang geyang ingkeun anu abdi balik subuh paparengan candori dua kopi larang geyang ingkeun anu abdi balik subuh tong dikereyan jam 3 kurang 12 menit mas
Jawab sih ya. Apa? Ini